Alhamdulillah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningan anu manis anu kempot anu kasep sa Jawa Baratnya cek mah eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-22 karya Kang Cepi nya. Kang Cepi Setiawan urang Sumedang teh atanapi Ari Salse. Mun salse we ngarang dongeng nanti gitu. Dina subjudul episode ka-22 ieu nyaeta Bayawak jeung Buhaya. Kumaha salajengna ilalakon Rajapati teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe-nya kana YouTube-na simkuring, YouTube Kidemang Gunung Halu, aya YouTube Kisah Tanah Sunda, aya YouTube Dongeng Sunda Mang Ian nya mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai ngabaheuhai di tepasnya bari nyantai. Oge di padameulanan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna, di tempat cukurnya, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota uge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damelan dong katineng cenah nya. Ulah hilap di like di komen tah ikuti heula alur caritana we komennya palawargi sadayana. Oge ulah di skip iklan ada bager pan eta pemasukanana ai kamu nya langkung raos disambungkeun kana speaker aktifnya atanapi bluetooth atawa toa masjid ngageleger ini asa dongeng baheula tah palawarginya. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna ieu mah etang-etang parodinya sanes dina radio ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring tiasa ngapresiasi kana anu bener dana ieu nya tah ieu rekeningna gitu. Sabaraha we saiklasna ya. Etang-etang wewe parkir. Sareng insyaallah dongeng Rajapati mah tos katampi dugikeun ka tamatna sadayana aya 31 episode ieu karya Kang Cepi. Janten moal mandegnya dina pedaran dongeng ieu mah. Moal ngabuntut ucing gitu nya. Ngabuntut bangkong da bangkong teh buntutna. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-22. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun. Prung Sapanjang jalan soreang moal wuleh di aspalan, sapanjang tacan kasorang moal wuleh di akalan. Rupina mah kitu pisan anu kaalaman ku si Guntur dina waktu harita, kawas anu kapeng peongan sanggeus tepung jeung Imas anu munggaran,
komo tepungna lain saukur nganterkeun martabak, tapi aya maksud anu lian nyaeta hoyong pendak sakantenan cacabak. Ku hanjakal pisan kudu bedo dumeh kagareuwahkeun ku motor anu ngagubrag. Antukna ukur mangrupa sawangan anu haben ngongkolak, lain teu hayang nuluykeun hanca anu katunda, tapi pan basa harita teh kaburu loba tatangga, ting laliu diburuan akhirna mah kapaksa amitan sanajan ngagenuk kapanasaran. Kitu deui Imas ngarasahan deul jeung ngabagel anu kacida, hanas geus panas, aipek ngadadak kudu pungkas. Duanana tugeunah rarasaan dumeh saruacan pada nyorang, tungtungna jadi remen chattingan jeung teleponan, mimitina mah sakadar guneman silih tanya kabar jeung kaayaan. Tuluy beuki geugeut, ganti cara kana video call ngarah bisa pateuteub beungeut, nu akhirna janggian kalayan paheut. Awahing si Guntur beuki greget jeung hayang geura nangkeup, geus nangkeup hayang ngadedet. Peuting harita si Guntur geus aya di hareupeun panto kamar kosna Nyi Randa. Memeh uluk salam manehna luak liuk heula, nempoan meh kaunggal panto kamar tatangga. Sanggeus ngarasa aman, si Guntur keketrok lalaunan. Brai panto dibuka, Imas ngabagea kalayan pasemon marah mai anu katara atra. Mangga kalebet Kang. Pokna bari maledog ku imut nyari, sajongjonan si Guntur kawas nu kasima nempo imutna Nyi Randa. Itu geura dupi akang ti kunaon enggal kalebet ih. Cek Imas bari tuluy nungtun, sup atuh duanana ka jero, memeh diuk si Guntur mikeun bungkusan anu dibawana. Ieu kanggo tuangeun. Naon atuh ieu teh Kang? Mending ngarepotkeun. Martabak kalanep teteh geuningan rasa coklat sareng keju. Hehehe. Abong tos apalnya. Nuhun atuh Kang ditampinya. Saurna bade tadi sonten ka dieu teh. Ih, apaan tadi teh kagim heula. Kaleresan dinten ieu teh jadwal latihan. Teras we ka dieu. Jabita acan ibak-ibak acan ieu teh. Tembalna bari tuluy diuk dina kursi. Oh, latihan heula. Atuh sakantenan we ibak di dieu. Da seueur cai mah. Bilih sakantenan bade ibak sareng atuh. Walon Imas panuna mureleng kana awak Guntur. Keun gampil teh hareudang keneh, margi rurusuhan teras ka dieu bilih kaungian teuing. Ser hati Imas ku meleter, nempo beungeut si Guntur anu masih nyesakeun kesang dina tarang, jaba baju kaosna teh katempo baseuh emlog-emlogan. Gentos atuh acukna nya ah. Da aya kaos mah geura. Pokna deui, teu ngarepotkeun kitu. Ih, ngarepotkeun naon? Ge sakedapnya. Sajroning ngoloyong, Imas ngarasa bunga. Nitah ganti kaos teh mangrupa alesan, sabab anu sabenerna mah ngahajang ngusupan sangkan daek ganti pakaian. Sing horeng nyanggut sapisan. Sahenteuna atuh bakal bisa nempo kumaha kekerna awak si Guntur anu teu leh kabayang-bayang. Tekung silila Imas geus datang deui. Cing cobian ah, manawi nu ieu cekap. Gap baju kaos teh ditampanan laju dibeberkeun jeung ditengetan. Moal alit teuing kitu. Wius atuh alit oge daripada nganggo nu eta. Bahasa kitu apanan, pilih lebet angin ke. Cikan urang cobiannya. Ceuk si Guntur bari tuluy ngelaan bajuna. Imas nepikeun ka olohok mata simeuteun basa nempo si Guntur muka baju, awakna anu sembada, dadana ngeusi, bencingna beberhilan, leungeun tembong urat kagaleran.
can deui beteungna gurat masagi sikpek tea pikeun Imas mah Guntur bener-bener lalaki idaman anu ngendageun rarasaan jauh jeung Dasrip anu penek jeung budayut. Rong heap ngiranda meh ngalenyap jajantungna ratug tutunggulan hatena ngagerentes bari jeung teu lesot teutepan. Ieu mah bener-bener pejantan tangguh we sigana teh. Geus tangtu lain ukur awakna wungkul anu keker, tapi eta oge teu burung jeger. Ih, kabayang. Sadar keur diperhatikeun ku Imas, si Guntur api-api kaisinan. Padahal geus ti tadi mula manehna teh ngahaja pamer awak nu teu jauh beda jeung atlet binaraga. Punten, pokna bari memener baju. Imas teu nembal, ukur maledo gu imut di emohan ku panon anu ngadila. Rada alit nanging teu sawios ketang. Saya melihat mah langkung ketinggal atletis. Teteh mah. Ih, leres pisan seksi. Dupi si bos teu acan kadi deui. Si Guntur malibirkeun omongan. Teu acan, eta saurna teh istrina dirawat di rumah sakit. Oh, kasawat naonnya? Naonnya? Tipes pamitel patma Duh, hawatos teuing atuh. Nuhun, sakantenan dituang atuh martabakna. Keunda moal pabalik leta, paling oge pabelit leta. Ih, teteh mah ceuk Guntur bari keom atoheun pisan dume asa dibere lolongkrang. Nya mangga, raos geura mangkaning martabak kacang rasa keju eta mah Guntur beuki hareudang bayeung yang hareudang ku diheureyan bayeung yang ku dikolongan. Hoyong naros abdi teh nah geuning tiasa kenal sareng Kang Dasrip. Si bos teh rerencangan waktu sakola di STM tos lami teu pendak. Maklum da benten jalan kahirupan teh saparantos tamat sakola teh. Biasa penak di sareng anjeunna teh we aya nu ngalebetkeun kana grup WA alumni. Tah ku jalaran eta janten we sering komunikasi deui. Oh, paingan atuh pami kitu mah. Kapungkur masuk sering ngajak tawuran eta teh. Dah kitu anjeunna mah. Temal Guntur bari gep kana martabak deui. Kitu kumaha maksudna? Imas bangun anu panasaran. Abdi mah apal nu saleresna ka si bos teh. Da kapungkur tuman sagulung sagalang. Cing, kumaha tah? Ceuk Imas bari ngadeuketan, lian ti hayang ngabandungan, manehna oge beuki teu bisa nahan rarasaan. Sikep jeung tangtungan si Guntur ngajadikeun birahina teh beuki kahudang. Ningali teutepan jeung sikep Imas samodel kitu, pikeun si Guntur mah mangrupa kasempetan nyekel martabak oge teu sirikna kawas nu nyekel barbel, ngahaja ditetegkeun sangkan temong urat dina leungeun. Ongko asa mangih lolongkrang ngabolekerkeun sifat Dasrip anu sabenerna, lian ti manjangkeun guneman manehna oge hayang ngagoreng nu geus puguh goreng. Nyeta si bos mah siga nu bager, padahal mah beuh hatena nyungkulit jeung licik teh. Oh, kitu eta teh. Dupi agugun sami. Walon Imas bari imut ngagelenyu, leungeunna ngaragamang. Tuluy ngusapan tuur si Guntur lalaunan. Hehehe, nya teu munafik abdi mah teh, saki ayana temalna bari eleke sekeng. Leres eta teh. Ceuk Imas, leungeunna beuki teu cicing nepikeun ka mapai kana pingping. Leres atuh teh. Kadenya ulah betus ka sasaha. Uninga teu waktos di Bakan Jati aya nu ngaduruk bumi teh geuningan anu diduruk warga. Kumaha kitu eta teh Memang anu ngaduruk nama warga eta kene, tapi da anu saleres nama ditumpangan ku anak buah abdi anu dibayar. Eueuh, nah geuning tiasa kitu.
Cek Imas bari ngarenjag. Nya tiasa tuh pan si bos anu miwarangna. Temal Guntur ditungtungan ku ngaluarkeun rokok tina pesakna. Meni teu nyangki sacong ngobuuk wirih Kang Dasrip dugikeun ka kitu. Nu mawi teh si bos mah tika pungkur oge kitu, sapertos anu bager tapi licik sareng neuteuli. Imas tuluy ngahuleng sajongjonan, sedengkeun si Guntur bangun anu reueus dumeh geus bisa ngajejeleh Dasrip di hareupeun Imas. Ngahaja teh ngarah Imas nyaho ngeunaan Dasrip anu sabenerna, saterusna Imas boga pamikiran anu beda, anu akhirna malik teu suka ka Dasrip. Pan lamun geus kitu mah lain pamohalan Imas jadi leuwih milih ka dirina. Sajongjonan taya guneman, Imas tetep ngahuleng jentul leleb dina pikiran, lain teu apal mun Dasrip teh lalaki anu teu bener, tapi manehna teu nyangka sama sakali mun bisa nepikeun ka kituna. Leng mikir leuwih jero. Ngadadak inget kana omongan anu ti heula kungsi ka kedal ku Dasrip sorangan anu ngakukeun teu suka kawiraalatan ngalanggar bates diri anu teu nalipak maneh. Brai deui Imas inget basa ngolongan Dasrip ngeunaan Neni. Dasrip nepikeun ka ngaku sorangan aya hate kadua leutik anu jadi adi beuteungna. Paingan sing horeng Dasrip teh nyidem dengdem. Tuluy nginjem leungeun si Guntur ngagerakeun warga sangkan babarengan ngaduruk imahna wira. Anak ieu mah kuring teh kasebut bahaya oge lamun keukeu deukeut jeung Dasrip atawa si Guntur. Nya kitu apalna naon, tapi sanu nyaho baris kababawa. Kitu geurentes hatena Imas dina waktu harita. Ari si Guntur nempo anu huleng jentul kitu teh, manehna yakin naon anu geus ditepikeun tangtuna tuluy nerap kana pikiran Imas, yakin oge Imas bakal malih rasa saperti anu diharepkeunana. Red ka Imas anu keur tungkul, red deui kana gedang gandul, susu teh ya. Dumadakan atuh, cedud kurungud si pendul teh gundul. Awak Imas ditatap ti luhur nepikeun ka handap taya nu kaliwat. Unggal bagian anu matak ngarongheap, Guntur meureudeuy hayangeun geuwat ngarayap. Tapi ku harita mah ukur bisa nahan sabar bari ngatur renghap. Aya kalana nu karasa nikmat teh sabenerna mah lain rejeki-rejeki teuing, tapi kalan-kalan mah kawas nu keur kalangsung ngadadak manggih lawang, disangkana baris jadi jalan kaluar, laju dibuka kalayan kabungahan. Sing horeng kalah asup kana bahaya anu can kanyahoan kumaha tungtungna. Teu beda we jeung ngadeuketan talaga, lian ti lega teh caina tenang tur ngomak laun ririakan, padahal di jerona aya nu keur ngadaguan bari jeung ngancam. Teuing bayawak teuing buhaya, sarua galak sarua bahaya. Bedana buhaya mah biasana sok langsung narajang lamun geus aya kasempetan, laju diseret kacai bari ngegel pageuna keranan, tuluy dibawa muih satakerna motongkeun tulang. Beda jeung bayawak anu leuwih sabar ngadaguan nengetan ngadeuketan lalaunan, akhirna gep ngahakan. Dina carita ieu bayawak jeung buhaya siga hirup dina dua awak anu beda. Aya anu buru-buru ngudag kahayang, aya anu rineh tapi pinuh tinimbangan. Nu hiji ngudag, nu hijina deui ngadagoan, padahal duanana sarua boga niat anu sagemlengna teu karuhan. Si Guntur buhaya lapar, tapi Imas bayawak anu sabar. Taya deui anu dipikiran ku si Guntur iwal ti hayang geura gulei dina kasur, sedengkeun Nyi Randa mah anteng di sisi cai teu loba gerak, tapi unggal lengkahna pinuh ku niat. Nya kitu teh sakapeung mah sato anu katingalina tenang teh sabenerna leuwih bahaya alah batan anu geus puguh kanyahoan galak barangasan. Imas tanggah lalaunan bari pok nyarita. Janten Kang Dasrip teh kabaturan ni teganya atuh pami kitu mah ka abdi oge sami
kumaha nasibna abdi saterasna atuh ah. Okna bari teu pinuh pangharepan. Si Guntur imut ngarasa gede hate pisan. Imas geus kapangaruhan jeung tangtuna oge ngarasa bingung sorangan. Tapi pikeun manehna mah kaayaan kitu teh mangrupa kasempetan jeung bisa dipake jalan naratas anu lenjang dina tangkeupan. Nu mawi sing ati-ati we nya teh dasrip mah tos kitu adatna. Kumaha tuh kedah ka mana sareng kedah ka sami lari panyalindungan. Ih, apaan aya abdi teh? Keun gampil perkawis si bos mah. Kartuna palantos kacepeng ieu. Leres eta teh ah. Ceuk Imas bari neuteub leuleuy. Sing percanten teh. Ceuk si Guntur bari males teutepan di barung imut. Hatur nuhun pisan nya ah. Blug Imas nyaluu kana dada si Guntur anu sembada. Serenge atuh sakadang buaya teh seuri nembongkeun huntur ngeteng bari leungeun ngusapan buuk nyiranda deudeuh nakeranan. Janjinya ah, ulah milarkeun abdi. Ceuk Imas nyarita lalaunan. Abdi janji teh sing percanten. Tembalna celengok nyium sirah anu keur nyuu. Sajongjonan Imas kawas nu betah dina rangkulan. Tapi saterusna mah leungeun mimiti metah nyalusur laun tina dada kana calana. Jajantung Guntur ngadulag dulug dugdag ngararasakeun leungeun Imas anu ngarayap. Ceuk Imas bari tangga. Ulan treup pateuteup Guntur nahan amekan beungeut rancunit nampu di hareupeunana pisan. Teteupna ngahudang sagala rasa sumeleket. Kitu deui biwirna anu amucuy teu sirikna kareueut mun seug diseget. Imas pindah nyasar kana leungeun si Guntur. Ngararasakeun leok legok urat anu beberhilan. Karayap geleser ngarera berasa laju ngahuru nafsu. Getihna ngagolak ngamalir beuki nyak-nyak saraka sakujur awak. Enggal gerah cabak. Mas, Kah, buah nangka buah kedongdong. cakep ih. Nangkarak dong. Guntur mimiti ilang kadali. Pikiranana sajalan jeung eusining ati. No or never mun teu ayeuna rek iraha deui. Komo basaramo Imas ngarayap beuki handap laju eureun ngadadak nalika si Jonatan kacabak. Pokna deui sorana beuki ngagoda. Bayawak geus manggih cai, buhaya geus lali ka diri, duanana ngalaman keukeuh ku nafsu sewang-sewang. Eusi rohangan nebarkeun hawa nafsu sinebaran, Imas bangun anu serah bongkokan nyerenkeun diri dina tangkeupan. Si Guntur ngaragamang kana gado anu lenjang, gap lalaunan di bawah ngadeuketan. Imas teu ieuh nolak. Repeureum tatan-tatan sat ngapung ku malayang. Geus teu bisa dihalangan. Buhaya jeung bayawak silih ledot binarung rorong heapan. Leungeun si Guntur lalaunan naek kana cangkeng. Imas hideng mapag laju ditarik sina nyasar kana imbit. Lampu hejo geus beuki ngagebrai. Guntur beuki wani aksi suai-suai. Imas teu ieuh nyaram margi eta pisan anu janten kapalai. Saya nama orang ngali kalebet yuk ah. Sora Imas haros-hos. Guntur teu nembal. Regeyeng bayawak dibawa ke jero leuwi. Geusan eksekusi penuh aksi. Imas ngegero laun tapi ogo.
Aing dicarekan ku pamajikan. Hah? Mungkin bahaya tuh dah. Da ieu mah kete aya nu ngadobrak. Mun didongeng gitu sedih lagi, gue sedih carekan aing ku pamajikan. Imas ngagero laun tapi ogo, blug bayawak digolerkeun di muara, didinya pisan tempatna anu merenah. Buaya jeung bayawak tarung rongka, silih cakar nepikeun ka baju aludar. Sakayengna silih panting, silih piting gulang-guling dina kayaan peuting anu jempling. Aa mah geuning kasar, tapi abdi mah resep dah. Teraskeun atuh Cek Imas beki ogoan, teu kiat atuh dah, temalna dareuda. Bayawak ngajanteng sakedapan, nangtukeun sikep, dirina lain anu kudu jadi korban udagan tapi nunggu waktu pikeun malik ngalawan. Buaya geus teu sabar, laju ngarayap ngadeuketan bayawak anu ngalungsar. Bayawak ngadaguan, letahna ulal lel bangun anu nangtang. Guntur teu eureun kitu bae, panonna geus poe kalimpudan kahayang anu teu kapalang, unggal gerakna beki pasti, lain deui sakadar kaulinan tapi kudu tepat sasaran. Kitu deui Imas miuni bayawak anu teu walakaya tapi sabenerna mah ukur pura-pura, lain sakadar nampa tapi geus tangtu malikan jeung leuwih rosa. Di satukangeun teuteup anu ceuleuyeu, nyimpen nafsu anu teu keudeu, awakna mimiti ojah, laun tapi mere selah sangkan genah digadaba. Enggal atuh Buaya bener-bener. Aing era ngadongeng kitu euy. Dicarekan ieu cicit. Aduh. Aji. Enggal atuh Buaya bener-bener ditangtang, sanggeus nyerenge, teu diengkekeun deui, serebet ngarontok bayawak, gabrug dirungkuk, balik deui kana sifat aslina. Bayawak teu dibere kasempetan, digulung gugulitikan. Bayawak teu bodoh, manehna lain keur aya dina ancaman tapi keur dibawa ka leuwih anu leuwih jero, ukur pasrah awahing ngeunah. 21 galak silih rampid silih betrik, nangtukeun ajen pangawosen saha anu kuat adu jajaten. Buaya beki lingas jeung bedas, abong mineng latihan ekstra keras di sasana atlet binaraga. Bayawak teu cicingeun, ngahayunan binarung panon kuram kireum, modal ukur senam jumlah sabisa-bisa tapi gede manfaatna. Buaya nepikeun ka ngadang heungak basa serangan geus muncak, laju ngagudi blag meubeutkeun awak kagigireun bayawak. Bayawak bangun kuciwa tapi gancang pisan robah pasemon, sugan tea buaya teh kuat sapatemon, sing horeng teu beda we jeung guyon, nya oge heura siga tihang beton, beh namah teu lilaon, babari pisan molonyon. Kuniang Imas cengkat laju nutupan awak, si Guntur anu ngalungsar ukur direret, laju ini tinggalkeun kamar, sup ka kamar cai, gap kana gayung, sajongjonan kalah ngalamun. Teu sadar Imas ngabaning-baning saban jalma nu kungsi diajak tanding, si Guntur mah jaluk jug laur, beh namah lapur teu beda jeung hayam sayur. Dasrip rada mendingan, nyage memenitan tapi cukup mata kesangan. Breh deui Mang Iseng, jalma basajan tapi kalintang aheng. Tungtung namah sadar, hanya Mang Iseng yang bisa membuatnya harengheng saheng.
Tah palawargi sadayana upami hoyong kiat lami nganggo picking man dibalik itu di sana picking man tuh yo dioleskeun langsung bisa tahan lama cung ngadak-ngadak gede beureun dongeng naon cenah teuing sabaraha jam 20 jam teu eureun tekung silila ti harita duana geus aya di rohangan tengah tabu sabarahanya guntur tumanya Neme oge tabu salapan sonten kene geningannya manawi teh tos bade tengah wengi muhun keleresan pisan kersa tengah jajabkeun abdi ka lembur mangga bade iraha si guntur nembalna haget pisan pamit tiasa sama wengi ieu kene nah mending ada geningan abdi teh beut ngadadak emut ka emah walon Imas ngaharu ya atuh pami kitu mah ku abdi dijajabkeun wengi ieu kene atur nuhun pisannya kin ku abdi dibekelan ceuk Imas bari ngadilak sok nyiar-nyiar pikabingaheun teh mah kedah tuh hawatos lumayan tebi apanan alah paling saja moge dugi tengah wakil pami angkat wengi ieu teu atuh teh ayu ki atuh abdi bade siap-siap heula sakedap nuhun pisan satu acananya ceuk Imas bari nyium kana pipi kenca si guntur laju ngoloyong ninggalkeun anu olohok bengong pamiarsa sadayana waktos nagringan parantos tenyekapan deuinya ye gambaran kahirupan palawargi sadayananya kadang-kadang gogoda tehnya kumania amun dina hate pikiran teh goreng kadang dianterkeun kana perkara-perkara anu goreng di mana lintasan hate jeung pikiran hade urang bakal dianterkeun kana perkara nu hade. Jadi takdir urang nasib urang teh sing horeng ditangtukeun ku cara berpikir matak lamun urang hirup susah lamun urangnya dina kahirupan teh loba maksiat toba doraka tanya lintasan hati jeung pikiran urang ka mana arahna itu nalika hirup urang teh ekonomina teh hese majuna teh nya usaha bangkrut rumah tangga awet raje tanya hati jeung pikiran urang salila ngajalani rumah tangga teh kumaha lintasan hati jeung pikiran nah leuwih condong kana arah hade atawa kana arah goreng sabab lintasan hati pikiran jelema teh bakal nganterkeun eta jalma kana takdirna kitu tanya mata kade cek dokter ge ulah seueur emutan padahal mah lain masalah emutan cara berpikir anu salah nu bakal ngajadikeun datang namang pirang-pirang penyakit. Yuk urang diajar cara berpikir da ieu mangan saukur siloka kahirupannya dongeng mah si gawe nu kitu nya kieu da geuningan umumna urang mah gampang kagoda boro-boro nya bobogohan zaman kiwari tingali barudak sakola lapur bobogohan ge geus laleungit parawan teh pan gitu can geus rumah tangga perselingkuhan di mana-mana eta teh itu gambaran gitu yen gogoda teh gampang ya gampang gogoda mah jauh ti kolot sakedeung jauh ti salaki sakedeung ge di mamam tak kubaya waktunya bin kadal bin toke naudzubillahi min daliknya mudah-mudahan dina sesa umur urangnya sing ditebihkeun hirup mangan sakedeung nu kabawa mah amal urang setiap amal perbuatan doraka dosa maksiat bakal ngawujud di hiji makhluk anu bakal nyiksa di alam barzah nepikeun ka poe kiamat di dunia urang teh siga ngeunahnya ngalampiaskeun nafsu syahwat padahal urang keur nyiptakeun makhluk pikasieun anu bakal nyiksa urang nepikeun ka poe kiamat ting ribuan tahun ting sabaraha lilananya
Masya Allah. Sabalikna di mana jelemanya usaha mujahadah ngajauhan dosa jeung maksiat tuluy loba nyieun amal kahadian saestuna eta jalma keur nyiptakeun iliyin nyaeta taman-taman surga di alam barzahna. Mungkin di dunia nama terkenalnya, mungkin di dunia nama dipandang sebelah mata, mungkin di dunia nama lah jalma nu teu viral we, tapi manehna viral di langit. Eta nu penting mah jang naon viral di dunia, jang naon terkenal di dunia. Ari lain sasaha di langit mah nya loba wujudna geulis kasep tapi jeroanana siga jurig jarian. Ruhani jelema mah kitu engke teh nalika dicabut dina raga urang wujudna teh sesuai amal perbuatan urang, sifat urang. Sanajan jasadna geulis tapi jeroanana goreng mah anu bakal kaluar teh ruh anu pinuh ku borok bari jeung bau bari jeung goreng patut pikagilaeun. Ai urang kabobodo teh nyok ka samarantingal ningali jelema teh ngan saukur ku dohirna wungkul. Pedah geulis hayang tak apal jeroanana pedah kasep padahal jeroanana mah jurig jarian teh nya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi ageng. Aduh punten teh simut kacana kalebet.